Bismillahirrahmanirrahim wa natijatul wilayat tawi natijah sifat kawalian ayat takhallaq iku yen tah gawe tata krama ya si wong bi akhlaqillah kalawan pirang-pirang tata krama Allah tabaraka wa ta'ala hale maha barakah ya Allah lan maha luhur ya Magala alaihi salatu wassalam kaya oleh ngadau ya Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam ing lafadz takhallaqu bi akhlaqillah ta'ala gawe budi pekerti sira kabeh kalawan pirang-pirang pekerti Allah ta'ala wa kalam khalqi sifatillah ta'ala ba'da khalqi sifatil basyariyah lan kaya nganggo kirang angguan sakeh sifat Allah ta'ala ing dalam sahusane mocot ing sakeh sifat kang bangsa manusia kemagala tabaraka wa ta'ala kaya oleh ngadaw ya Allah tabaraka wa ta'ala idza ahbab tatkala mikadaman ingsun abdan ing abid kuntu lahu sam'an wa basaran wa lisanan wa yadan wa rijlan iku maka kuntu maka ana ingsun lahu kada abdan iku dadi pangrungune lan paningale lan lisane lan tangane lan sikile fabi yasma'u wa bi yabsu wa bi yantiku maka kalawan ingsun ngarungu ya abdan lan kalawan ingsun ningali abdan lan kalawan ingsun ngucap ya abdan lan kalawan ingsun nyabok ya abdan wa bi yabshilan kalawan ingsun lumaku ya abdan patahzabu bima Allah maka ya abdan kalawan barang kang tetap salian Allah tabaraka wa ta'ala kama qala jalla wa ala qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa Allah lam bimarrikul mutafsir Muhammad ja'al haqq teka apa hak lan hancur apa al batil insatuhune kang batil kana iku ane batil iku zahuqan kang mundur kang hancur assalamualaikum maka hasil apa makom mau tasawuf teh kahiji ta kadua waw waw teh minal wilayah ieu teh tatarattabu ala tasfiyah jadi terangkum tersusun atas ngabersihan qalb lamun geus bersih jadilah wali asuplah kana ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun Allahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah surga geus karasa di dunia ken lantaran hayang naon bae aya ngan geus teu boga kahayang salian Allah mun ngadoa can ge berangkat Allah karak ngangkat leungeun geus diijabah boro eta karak kertek doang geus aya surga teteh kos kitu teh lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah ngadenge hayang sagala ayana ngeunaheun urang kabita ngadenge nikmatna hirup jadi wali urang kabongbroy ngadenge
indah nah jadi wali kabita jeung kabongbro tapi boro-boro jadi wali titah hudang ti peuting bae ge molor bae titah ulah resep ka makhluk endahan kuari nyieun jaring HP nu tadina boga hiji kuari 4 iya kada jadi wali lah mageunaheun jasa masyaallah dari titah puasa ieu mah keur ngaji ge barang dahar bae tah Gusti Allah jadi horenganan tatarattabu ala tasbiyah mulai orang datang ke guru mursyid hayang ditata awak teh mana heula nu kudu diopena kumaha heula si perjalanan ka Allah tuh langsung dibeat ku guruna wallahi supata insun demi Allah supata insun demi Allah bahwa kaulah siap untuk mengikuti guru bahwa kaulah siap untuk mengikuti guru ka Golkar sial guru udah goblok Bayatul Ridwan waduh tahta syajarati teh beres sih Kiai Golkar ya kunaon haju Quran di bawah kadinya aduh ya Allah ya Rabbi emang mereka kagok nganarakakeun dolun budilun ya Allah beat teh ieu endek ninggalkeun dunia jeung makhluk nafsu jeung setan geus atuh kudu nurut ka guru sebab guru nu geus wusul nu mantak di ngaranan mursyid teh guruna enggeus rosyad pamajikanna rosyadah sia hayang kan teu sanggup dah jadi beat teh erek nuturkeun guru dina kawusulanana sakumaha guru wusul praktekna kuari dek ditepakeun ka murid guru teh nu mantak usul teh ninggalkeun makhluk ninggalkeun dunia ieu satu perjalanan suluk ngaran moal bisa tuh ninggalkeun dunia jeung ninggalkeun makhluk teh moal bisa moal lamun teu dituntun dumantak ditinggalkeun makhluk teh lantaran dua perkara nu aya di makhluk mah hiji ngalem kadua nyacad mun teu ngalem nyacad mun teu menta nyokot tah kan geus kitu makhluk mah nomor kedua ada dunia ad-dunya bahrun amiq qad gharikon nasun katsir dunia bagaikan lautan anu jero loba kiai anu kelem gitu geus lain goyang di kelem geus hese nyarita kelem tuh kan nah ieu teh ngabersihan hate sebab urang nu mantak kuari resep kana dunia hatena can diurus nu cak Allah cak Kangjeng Rasulullah dunia hina kunaon urang nganggap mulia karena can diurus kolbuna sehingga nyieun pondok pesantren ge neangan dunia jadilah yayasan As-Supendiah Al-Jahannamiyah kan eta gara-gara poek hate diondang ke unggal daerah muludan ngaranna mah gorenganan amplopan jero nama eta karena poek hate teh kos kitu terus segala rupa teh nganggap mulia kana dunia hingga ku urang diteangan
Sanggeus diteangan kurang dimumule. Masya Allah teu meunang we kacokot ku batur, boro kacokot kadeuleu ge ulah. Boro kadeuleu kalengkahan ge ulah, kalangkangna ge teu meunang dilengkahan. Beuh tah mah kamangmang meureun kos kitu mah. Tah ulah waka ninggalkeun dunia heuranan urang mah hatena be bersihan engke ge bakal teu resep sorangan. Ulah maka ninggalkeun makhluk gelanan engke bae urang ge ninggalkeun sorangan. Ja uzlah teh mah bahasa ahli tasawuf. Ulah teu puguh teu karuh uzlah, neuk naon tu uzlah teh? Neuk naon uzlah teh heulana? Jadi engke ge uzlah teh urang hayang sorangan uzlah teh lantaran boga pagawean. Mulai dibersihan hate teh. Hiji cara ngabersihan hate teh ulah cuat jawad. Sebab kabeh genang Allah. Geus atuh teu bisa cenah atuh cuat jawad teh lamun urang cacampuran meninggalkeun laom teh teu bisa. Atuh tinggalkeun cacampuranna geus urang ninggalkeun makhluk, ninggalkeun cacampuran dalam rangka ninggalkeun pagawean laum. Terus ka ditu teh gitu. Mulai bersih hate teh. Rada encan bersih bener rada. Beuki tah kana ibadah teh. Kuari mah mun maca Quran teh karasa bahwa ieu kalamullah. Nah keur ieu mah urang mun maca Quran teh dina loba jelema haju dilagamkeun. Haju ku urang di model-model, abeh di alam ku jelema jeung bayaranna sugan rada. Sugan rada. Geus atuh bismillah da ge bakna di Jakarta, mimna di Singapura. Masya Allah. Kakarak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pohara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bes. Warai. Datang jeger we. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, cak masyarakat turun. Turun dia mah. Dia cerita anu di demo ieu mah. Masya Allah karim. Nah, ialah leungit geus kos kitu teh kuari maca Quran teh ka Allah we. Maca sholawat teh ka Allah we. Ceramah ge geus di ka Allah keun we. Eueuh we pikiran-pikiran hayang dibere ja pasti bakal dibere. Siapa sok aju suuzon. Barang anu pasti geus teu kudu dihayang-hayang. Geus paling lamun leutik usul. Bersih hate, bersih. Bersih hampang. Karasalah kehadiran Allah. Karasa bakalna kehadiran Allah. Anu keur ieu mah anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yarak. Kuari mah lain. Keur ieu mah dibaca doang gitu kuari mah karasa. Ya Allah, karasa. Geus lamun karasa kehadiran Allah. Allah mah maha gagah, maha kuat, maha kaya, maha segala-gala. Pasti urang mun babarengan jeung makhluk nu gagah ge teu sieun komo jeung Allah. Urang babarengan jeung nu sugih ge geus teu cangcaya komo jeung Allah. Urang babarengan ulah-ulah jeung jenderal ulang kakarak jeung hansip bae ge urang geus tenang. Tuh kan? Urang babarengan jeung bupati jeung gubernur naik mobil aya ketenangan eta jeung makhluk. Ieu mah jeung Allah. Atau timbul la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketika orang hudang ti peuting aya sieun moal aya sebab naon bareng jeung bogana. Aya be kuntilanak atuh kuntilanak ge sieun. Haji Pendi hudang ti peuting haju aya kuntilanak moal wanian ka Haji Pendi sebab nyana rajana.
Aduh, cek kunti anak sieun aing ganya nama. Waduh, orang raja aing. Moal aya kasieun. Moal aya kasieun la khaufun alaihim walahum yahzanun sebab urangna boga rasa bareng jeung Sang Khaliq. Nah, seperti etalah wali. Seperti etalah waliullah. Boga rasa jeung Allah. Kabelah ditu na mabok Allah. Majnun lillah. Lantaran sapopoekna teh ka Allah per detik per menit na ka Allah. Karasa kuari kehadiran Allah atuh majnun lillah. Geus peuting moal karasa, beurang moal karasa, hujan jeung panas moal karasa sebab keur edan. Jelema edan dunia bae ge teu karasana naon. Jelema macul panas ereng-erengan lantaran nu di deuleuna dunia sangkilang panas macul terus bae. Hujan gede aya geledeg sing jeleger lantaran cinta dunia keur carita petani. Henteu aya sieun sebab nu di deuleuna dunia cinta dunia. Cinta dunia mah terus baik. Nyana aya di DPR, nyana aya di PNS, nyana aya di pasar. Cinta dunia satungtung loba keneh nu balanja di pasar jam hiji peuting diladenan keneh baik. Lantaran nu di deuleuda dunia, sedengkeun dunia dipake ka cinta kumanehanana jam 2 masih keneh anu balanja diladenan keneh baik. Cinta dunia sarua jeung urang cinta ka awewe. Urang cinta ka awewe ngobrol di luhur kuburan. Hujan padahal mah mending mun budak orang mah aki-aki atuh tusukan asieun henteu jurig teh sieun jeung moal ngaganggu sebab keur nyurup ka nyana jurigna tuh tah ieu kumaha nu dipamantak lamun aya jelema cinta ka Allah ngomong mah bisa buktikeun cara ngabuktikeunana tergantung kumaha nyana nyantel kana mahbubna biqadri ta'alluqihi lil mahbub ku ukuran ta'alluqna nyana kanu dipake ka cinta datang ka mana mun nya ge nyana bener cinta ka Allah berarti ta'alluq dirina ka mahbub teh beneran geus tanpa pamrih hujan ibadah bae sebab mahbubna ta'alluq pun panas tah terus bae ibadah bae terus sebab di jero qalbuna ta'alluq ka mahbubna. Jadi sieun, capek, teu pamrih terus we eta kakarak bener-bener cinta Allah. Cinta Allah mah kos kitu biqadri ta'alluqihi lil mahbub. Nah, kuari mah geus ditata kuari ya Allah ya Rabbi tidak lembutan latifatul qalbi latifatur ruh latifatul sir latifatul qalb latifatul akhbal latifatul nafas latifatul qalb geus kujana teh diurus kuari bersih kolbu teh nah lamun geus bersih kolbuna eueuh nu dipake kahayang iwalti Allah malah dipake kahayang Allah bae sebab naon sebab di diri urang teh aya fitrah Kangjeng Nabi ngejelaskeun urang teh dilahirkeun ka alam dunya kullu mauludin yuladu alal fitrah bersih jadi urang lamun hayang karasa kana kalazatan ibadah kembalikeun kana fitrah kumaha carana engke bae di bulan Rowah bulan puasa pas lebaran lobang ke zakat fitrah eta didinya tuh kan sih bener bae kan bener jelema tolol atuh nyaritakeun fitrah teh pajar eta lain wa nafakhtu fihi mir ruhi cek Gusti Allah aing niup ka anjeun mir ruhi tina ruh kaula eta kan bahasa luhur eta hese dicerna jeung dicaritakeun maksudna ketika urang geus ngurusan panyakit-panyakit rozail jeung rozail geus eueuh kabeh bakal muncul fitrah urang nu asli
fitrah urang nu asli teh bakal mengakui wa nafakhtu fihi mir ruhi. Henteu meunang digambar-gambar di diri urang bahwa ieu teh aya percikan ilahi. Sakumaha Gusti Allah nyarita wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aju urang salat Allahu akbar diri aing teh aya Allahan sabenerna mah atuh murtad sia. Masa aya Allahan di diri ngancik emang Allah kumaha? Eta mah perasaan. Ketika urang geus ngabersihan tina berbagai kitu rozail, kokotor tina nafsu timbullah fitrah urang nu asli. Lamun geus timbul fitrah nu asli bakal karasa bahasa Gusti wa nafakhtu fihi mir ruh. Geus karasa urang teh ngan duaan urang jeung Allah. Nu sejan ngontrak kabeh. Oh. Urang aja. Ya jeung Allah badak. Kadeuleu Allahna ra'aitullaha qudama ma ra'aitu. Wa ra'aituhu min wara'i ma ra'aitu. Wa ra'aituhu fi kulli ma ra'aitu. Kaula ningali ka Allah teh setiap perkara nu kadeuleu ku kaula di hareupna aya Allah. Setiap perkara nu kadeuleu ku kaula di satunggangeuna aya Allah. Setiap perkara nu kadeuleu ku kaula aya Allah. Eta kan tarjamahan maksudna ja eueuhna naon aya ge Allah kabeh. Eueuhna naon iwal ti Allah we kabeh. Majnun lillah fana. Geus we ba fi jubatillah. Eueuhna naon di jubah kula kecuali Allah. Geus Allah. Pasti khawari kajian kumaha ge. Pasti khawarikul adat sebab Allah bae. Geus atuh kuari mah geus moal hayang dahar, moal hayang nginum, moal hayang sare, moal hayang ka awewe. Oh. Moal hayang dahar, hiji be Allah. Hiji be Allah. Teu hayang. Masya Allah. Hiji be Allah. Lapar. La khaufun alaihim wa lahum yahzan. Ketika lapar timbul manusiawina dibere ku Gusti Allah babacaan subhanakallahumma. Maca kos kitu teh seubeuh. Coba baca ku Haji Pendi. Sakitu keur lapar maca subhanakallahumma. Kubur. Tuh kan? Ya segala rupa babacaana cuma dua. Ketika hayang dahar subhanakallahumma, hayang minum subhanakallahumma. Beres wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil. Eta kan babacaan di sorga. Di sorga orang lamun hayang dahar di sorga ieu macana subhanakallahumma datang ke makanan langsung. Di sorga teh kos kitu. Beres dahar alhamdulillahirabbil alamin akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Iberdei. Karena waliullah dunia geus karasa sorgana ketika nyana lapar teh baca subhanakallahumma eta babacaan jang di sorga. Kuari dipraktekeun. Terserah cak Allah endek aya kadaharana dibere atawa langsung seubeuh. Kumaha Allah bae jeung kumaha manehana acakna langsung seubeuh bae langsung seubeuh. Beres alhamdulillahirabbil alamin. Enggak masuk angin. Ya Allah wali. Madak lamun urang berjuang jeung Kangjeng Nabi daek jeung urang teh mawa gagah nu mingpina ahli Allah. Urang berangkat jeung para sahabat perang nu dihareupna Sina Abu Bakar Siddiq. Perang nu dihareupna Sina Umar, perang nu dihareupna Sina Utsman, perang nu dihareupna Sina Ali, daek urang nuturkeun. Perang nu dihareupna wali, siap. Perang nu dihareupna maksudna halo. Embung urang. Teu hayang. Urang ayeuna misalnya presiden ngajak perang ka urang, henteu lain mah moal
Eta keur cerita dunia. Keur cerita urusan dunia bae, tapi lamun Gatot ngajak perang siap. Prabowo ngajak perang siap. Sebab strategi perang nanya nyahueun. Ya, SBA siap urang. Urang diajak perang ku nyana atuh siap. Lantaran strategi perang nyaho. Cek nyana, yang ini bae mundur dulu. Nyana nyahueun kan. Pendek baju biar mati juga. Nyana ge nyahueun strategi nu ieu kudu dipaehan nu kudu di. Ya Allah. Strategi eta keur carita dunia komo kuali. Nu mantak kuali sanga mendobrak para kerajaan-kerajaan raja-raja teh hancur. Atuh nyanana ditembak ngebul. Nyanana teu dahar. Aya anak raja umur yang diusap cager. Aya anak buahna kena panah kemudian bohewel diusap cager. Atuh daek urang ge nuturkeun kos kitu. Atuh daek perang nuturkeun kos kitu daek urang. Atuh ieu baban lain. Tuturkeun kacolek bungan sia jeung. Wah teu beres sih. Pikiran mangun make bungan sia. Goblok. Atuh minimal di perban-perban ulah make bungan sia. Aya kadon. Jeung wali maresep. Nyaritakeun Allah, jelema nu geus kenal ka Allah seubeuh urang. Nyaritakeun rukun wudu, rukun salat jelema anu geus nyaho kana aturan-aturan wudu jeung aturan salat seubeuh urang. Nyaritakeun politik, ahli dina politik di lapangan nyana terus bae nyaritakeun politik jeung ngalaksanakeun politik seubeuh urang. Nyaritakeun penca jelemana jago penca seubeuh. Nyaritakeun penca jeung si eta ya. Masya Allah, aing ngomong mah penca ieu tamat, penca itu tamat. Beh pohar, katoel jempol doang ngaguling. Eta kana naonan atuh kos kitu mah. Saha anu endek belajar ka nyana. Atuh kos jelema endek guguru ibadah. Dina tarekat sedengkeun manehanana peutingna hees bae. Atuh embung urang. Embung aing mah belajar ka nyana kunaon? Ya atuh kadeuleung unggal poena ge kerek bae. Sedengkeun eta mah kerek mah bagian aing cek nyana. Atuh aing sarwana kos kitu mah. Mun guguru ka nyana sia penting hees bae nya kahayang aing tah mah. Ge jadi wali sia. Geus ulah maka wiridan geus kerek bebokna. Geus nyaho-nyaho aya di laut bae banjir. Waduh. Eta gak salah guru. Jadi urang teh kudu ngepas. Urang diajak berjuang ku presiden kahiji Bung Karno siap. Bung Hatta siap. Sebab naon? Bener-bener berjuang tanpa pamrih jeung eueuh unsur-unsur duniawi. Kuari bae jelema teh ngabongkarna saralah. Nafsiran Bung Karno, nafsiran Pak Bung Hatta seperti eta sampikeun nyana kaluar ti parlemen. Lantaran naon? Aya berbau-bau duniawi Bung Hatta. Karena can paham ka Pak Harto. Ka Bung Karno. Nah, ieu teh ketika dihijikeun mah di satu tempat nyana ge Masya Allah. Eta naon eta? Demi bangsa jeung negara. Urang lamun nyaritakeun keaslian Bung Karno jeung Bung Hatta jauh jeung komentar-komentar nu ayeuna. Kunaon karari itu moal nyana babaturanna para aulia Allah, moal babaturanna para kiai. Ketika perang teh kapan jeung kiai, didigul teh kapan jeung kiai-kiai. Kahawarikan keanehan-keanehanana atuh loba nu mantak cap kitu Ki Jaini almarhum almaghfurlah di Benda Kerep ketika kula kaditu jeung ti Banjar ti naon ti Garut jeung ti dieu Abah nyana nyaritakeun Bung Karno meuleun jelema cek cenah teh siluman heulanan awalna kumaha emang silumanana cek Abah teh siluman teh nyana mah ai di darat jadi jelema ai kaleuweung mah jadi mau. Oh kan berarti kan hebat cek nyana teh tuh kan ujungna mah jadi hebat. Nah jadi di darat jadi jelema ketika kaleuweung mah nyana mah jadi mau. Tuh kan Ari Haji Pendi mah di darat jadi jelema kaleuweung dia akan mau. Aya mah jadi santapan. Aduh Masya Allah kuari teu kudu kaleuweung kuari ge mau neangan nyana. Waduh. Nah ieu keur carita
ilmu kewalian la khaufun alaihim walahum. Tapi wayah maut bae sebab ajal. Henteu saeutik zaman sahabat maut, zaman tabi'in maut, aulia Allah. Urang nyaritakeun sababaraha wali Allah anu ilu perang. Aya kan tah di kitab Aulia al Kiai Najmuddin. Wah, pahara jasa. Kiai Subki eta kan malu perang kabeh nu di Mesir. Carita-carita anak-anak kan dititah ku Allah perang lain sembarangan. Menang jeung elehna geus dibejaan ku Allah. Perang ieu menang, perang ieu eleh geus dibejaan. Kayak satu ketika kuku lamun didongengkeun. Ya, caritaan perang nate ieu mah perintah Allah. Nah, rahasia perangna ieu ngan perang ieu eleh. Bener bae kenyataan. Jeung wali bahkan ngeunah. Urang nyaritakeunana teh pas. Nah, ieu ge sarua keur zaman Gus Dur ge hampir. Mata Gus Dur disebutkan, Gus Dur mah wali bukan, cuman saya mah seperti aja cak Gus Dur. Itu jangan mah lalakonna bees, ditanya main bola kalah menang. Berapa? 1 penalti, bener bae. Kita Gus Dur mah kana kos kitu caang hatena. Diajak kukula ka ditu Haji Pendi. Bareng di sini siapa? Ini teman saya, ini mah bukan orang kali ya. Atuh nungguan Gus Dur ti isuk datang ke asar teu kapanggih naonan coba ayo. Ye. Ya Allah, eta di dunia keneh geus teu kapanggih jeung Allah. Gitu kan padahal mah jelema biasa keneh eta. Weuh teu kadeuleu ku Gus Dur padahal liwat-liwat bae Gus Dur nanti. Jadi ajar lah eueuh jelema. Jadi ya Allah. Nah, mantap kadina aslina ye. Wa natijatul wilayah kesimpulan sifat kewalian ayat takhallaqa bi akhlaqillah nyana berakhlak seperti akhlak-akhlak Allah. Artinya memakai budi pekerti Allah. Kumaha Allah? Allah batu eta teh ya Rahman, Rahim, Ghafur. Ujungna Jamal jeung Jalal. Kasaha bae bager, kasaha bae mere, nu iman nu teu iman dibere bae ku Gusti Allah. Dilindungi bae, nu mantak bahasana al wali kal jabal. Wali mah kos gunung ditumpahkan ku saha bae gunung ti rokrobah. Ditaekan ku ninini ku aki-aki sugan ngajebian teu. Ditaekan ku parawan sugan manehana seserian teu. Gunung mah kos kitu bae, gunung kal jabal. Teger hujan angin kos gunung bae. Si ieu mah boro-borona naon kadatangan RT bae geus robah. Geus robah oleng kakarak RT. Bah, lamun jadi bupati mah budak ieu mah geus parah. Bupati ditiupan punya di jalan aja. Entar ada tai ayam dulu. Entar. Halo, budak ka bupati bae geus kos kitu jasa. Barang ngomong ka presiden ieu budak. Enggeus memang meureunanan tulisanna pinarakaeun atuh lain deui. Sakumaha si Turubai datang ke Siti Asiyah, kemudian datang obrol hujan kaget Siti Rubaiatul Adawiyah. Cek Siti Asiyah sampah amal, sampah masyarakat, sampah manusia. Kaget Siti Rubaiah teh padahal mah geus ibadah bae. Ceurik dia aya kan ku hujan bae kudu geus sieun. Ku panas engke kumaha, ku susah engke kumaha, ku gering engke kumaha, kakara ku hujan bae geus kaget. Lain wali Allah kos kitu mah, kakara Siti Rubaiah ngarasa horeng handap keneh, hayanglah belajar. Teu ditarima. Tadi itu kanu sejen belajar mah, tilok ngamuridkeun ka ulama. Kulantaran keukeuh pan kuari mah membuka thariqah ahli ruhani Kiai Haji Supendi AF waliullah bae. Serem yang ngadengin. Jadi torekatnya digelar lain torekat mah jang perjalanan khusus endek belajar ge ulah tara ngamurid ke aing mah geus kanu sejen baheula deangan thariqah teh hese aya-aya engke di Ki Junaidil Baghdadi aya deui engke di Syekh Seri Sikti aya deui ke di Syekh Marufil Qurhi khusus jelema anu geus usul tempat dage khusus batak disebut dage eta teh ngaranna nu kos kitu teh uqalaul majanin artinya tempat-tempat orang-orang gila
Merekna Uqalaul Majanin. Pondokna teh lain pondok pesantren Asupendiah lain. Mahad Tarbiyah Supendiah lain. Uqalaul Majanin. Eta tempat-tempat jelema nu aredan. Urang nu datang ka dieu teh kadeule nu aredanna. Edanna kadeule. Edanna biasa kosu edan. Nunggus di juru bae, anu geus nyungsep bae, mandi tilok, naon tilok. Edan we. Eta keur fararanana teh. Tah aya tempat khusus-khususna. Terus sampai ka dieu di Jawa mah disebutna angkring. Baheula mah angkring khusus. Baheula mah atuh di benda ge atuh aya. Aya di ditu teh di mana kara Kiai eta naon ngaranna dukuari pake hikmat. Nah, sarua khusus-khusus baheula. Jadi henteu ambalayah barar kuari. Kuari mah dibuka lebar-lebar pendidikan thariqah. Bari teu warusul jeung naon kos ngaji alfiyah tapi maca teu becus. Itu jang naon maksud ngaji alfiyah teh supaya beres maca. Maksud ngaji fikih teh supaya zahirna rapi. Maksud ngaji thariqah teh supaya rohna bener. Atuh teh kumaha bener aja guruna ge teu bener. Masa ahli thariqah bolak-balik ke pendopo. Aju bupati nanti datang disusul. Atuh proaktif blon mana kos gitu. Masya Allah karim. Nah, aju iuran. Iuran teh dikondisikan lain kahayang sorangan salah. Malah asup thariqahna ge beat make sapi hiji. Bow, make mahar emas kudu 20 gram, 50 gram. Thariqah si kos hikmat. Salah tas dolun mudilun tadi nu kos kitu teh ngaran. Ye nek diedankeun jelema teh, diedankeun perasaan nu tadina resep dunia supaya ulah pasti edan. Nu tadina resep ka bahdug supaya ulah pasti edan. Ngan engke aya cara, aya nu bisa mengendalikan diri, aya nu teh. Tergantung kumaha muridna. Muridna teh boga pondok pesantren disederhanakeun. Muridna teh ieu teh dagang karung diedankeun. Geus memeh norekat geus edan ti heula. Hayu geus kajen terus edan. Wabiyas ma'u wabiyam suru wabiyam tiku wabiyam tisu wabiyam syi. Nu mantak kumaha supaya boga rasa bahwa Allah teh ieu ngadengekeun tah supaya aya ieu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Ilmu Allah teh ngawengku ya ka seluruhna dunia langit bumi kailmuan kabeh supaya karasa tak endek nepakeun rasa supaya urang teh boga rasa Allah teh neuleukeun urang neuleuh ka Allah sama-sama urang neuleuh ka Allah Allah neuleuh ka urang litakuna maudhi'an nazri supaya aya anjeun teh tempat pangdeuleuh kaula wa akuna maudhi'an nazri jeung aya kaula teh tempat pangdeuleuh anjeun kaula neuleuh ka anjeun, anjeun neuleuh ka kaula. Endek nepakeun rasa neuleuh. Rasa denge, rasa nyaho, rasa sagala. Ieu lah guruna kudu mursyid ngaranna. Ieu mah kasimpulan fabiyasma'u wa biyabsuru wa biyantiku wa biyamtisu wa biyamsi. Hasil daripada takhallaku bi akhlaqillah. Nah, geus bersihan ku anjeun bimasyaallah. Salian Allah tabaraka taala kama qala ta'ala qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maka geus batil-batil karusakan nu aya di awak urang geus bersih hiji jeung mantak. Kangjeng Nabi Musa dipermasalahkeun eta ngaguru ka Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam. Sedangkan Kangjeng Nabi Khidir mah eta diiktilafkeun apakah nabi apa wali. Lamun diiktilafkeun berarti kan encan jelas. Andai kata Kangjeng Nabi Khidir wali, sedangkan Kangjeng Nabi Musa nabi. Kok ieu Kangjeng Nabi Musa teh titah ngaguru ka Kangjeng Nabi Khidir nu nitahna Gusti Allah. Dipermasalahkeun. Aya naon sok di dinya teh. Nah ieu lah loba masalah. Sedangkan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam nabi. Nabi mah kapan eta teh puncakna nihayatul wilayah ibtidaul anbiya. Nihayah puncak kewalian kakaraknya ibtida dina nabi mah. Tapi Kangjeng Nabi Musa titangga guru ka Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam sedangkan Kangjeng Nabi Musa nabi encan kanyahoan ieu teh kakhawarikan Kangjeng Nabi Musa sebab encan tarung jeung Raja Firaun.
kuari ieu Kangjeng Nabi Khadir mah geus bisa napak sancang hiber ka mana bae jeung mutoina geus dipake ku Kangjeng Nabi Khadir. Kangjeng Nabi Khadir teh saha ieu teh? Jeung terus bae datang ka ayeuna Kangjeng Nabi Khadir teh can dimaotan ku Gusti Allah. Ngadatangan ke setiap jelema anu dawamul wudu, ngadatangan ke jelema setiap anu di imahna eueuh pa kadaharan. Ngadatangan ke jelema anu sanajan aya kadaharan tapi dirina teu hayang nanaon. Selalu dah hadir Kangjeng Nabi Khadir jelema anu dawamul wudu, ka jelema anu henteu boga nanaon di imahna. Cak Haji Pendi asana ka aing. Teu boga nanaon. Teu boga nanaon geus ya emang susah. Teu aja. Aya mah ditampung. Ai dia mah mun aya dipecenan atawa teu hayang teu taaluk kana nanaon. Aya geus teh jang tamu los tas sia tamu aing mah teu hayang. Di dirina mah geus eueuh datang Kangjeng Nabi Khadir ka setiap jelema anu qalbuna seperti eta. Matak loba di urang teh nu kadatangan hidir. Loba hidir pondok. Iyalah Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Saeutik Kangjeng Nabi Khadir di mana-mana urang kapanggih jeung jelema janggotna putih sapotong hideung sapotong hiji. Nomor kadua mun urang sasalaman ieu eueuh tulangan belah dieu empuk. Nomor katiluna Kangjeng Nabi Khadir mah ieu lirikanana selalu osok kaluhur bae. Ieu Kangjeng Nabi tanda-tanda Kangjeng Nabi Khadir. Ya mun urang ngobrol teh kaluhur, kita kaluhur ngobrol tah. Beusi aya nu kos kitu atau kabareh Haji Pedi kikituanan colok bae. Iyalah pasola maqamul Luwawi seperti teh etalah ala kadar caritaan tentang makom naik cara na kaifiat wah lamun dicaritakeun urang ge bakal ngadengekeun ge bakal resep di samping resep bakal embung nanaon kena. Jadi balik ka imah teh geus langsung bae bebeja ka pamajikan neng kakak malah hendeuk sabodo neng bae. Emang kurang geus imah hendeuk ka Allah bae. Barang ngaji ieu horenganan kos kieu neng sararieun ge mah. Aju kumaha? Waya dahar mah dahar neng tetep. Wallahu a'lam.